Jadi untuk malam hari ini teh ya, narasumber yang sudah tidak asing lagi, Haji Hejo. Apanya aja Hejo? Bajingan. Lain eta landihan Hejo di mana mimitina. Sekaret. Geus bener hareup nama Haji gantunggungnya jadi Hejo. Disamarkeun teh ulah eta teh. Ulah seueur teuing urang. Ulah seueur teh. Lain hayang apal caritana nu tadi teh. Kumaha tengah Di Teungeul zamanan ieu naon umroh apa haji? umroh. Umrohan. Kumaha caritana teh? Ini kan kieu. Cek. Di hari wang meureun aing ngadangan ieu. Henteu. Paling gue beledagan ke sorana. Kan hari itu teh cek mengawas teh kieu. Kade engke cenah di Jabaroh mah Maos teh saha? adina guru canting. Akang. Terus Kade cenah ke di Jabaroh mah bisi aya anu tukang popotoan gitu tah anu khas Arab di make sorban terus di make bubulit ieu udang lepaskeun ulah hayang ke eta teh cenah aya kemungkinan sakali motret teh 1 juta Sekali motret teh. itu 1 juta ge 500.000 kan eta tibang heuh cenah foto goreng lah gitu tibang cekruk kitu hungkul ulah hayang cenah tah dewek teh kadek-kadek naik tanggeus tepi ka Jabaroh mah ai dek geus ngadua kitu di tonggo teh arek majukeun turun majukeun balik aya heuh sesama kitu seonggok manusia lah Seonggok manusia. seonggok manusia sa ieu sa lemur kitu jeung urang cinte jelema teh pas dicinungan teh ku orang Bangladesh cicing wae cinte bro gede duit kitu cinte jelema teh pas geus pahareup itu heuda boga sifat manusiawi teh karunya teh nya bisi teu boga duit pas geus kumaneh teh dicinungan arek dipoto pisan teh buka itu bari manehna majukeun ka tonggo urang kalebak buka dibuka kumaneh teh ngamuk orang Indonesia orang Indonesia kene Oh jadi haji mah niatna nulungan. karunya aing teh dilema teh cing teh di antara tulungan apa antong aing lamun hiji heuh aya niat nulungan alus lah kaduana heuh bisi dosa teh cing teh aing ieu megatkeun rinci batur teh nya rinci orang Bangladesh teh anu tukang foto geus kagok kita buka pas dibuka di mana teh merong itu jabron kana dada aing teh dilawanan da moal bener ieu lemur batur da wani mah wani pasti da sapantar gitu bahkan ciga sahanapeun da leutik ieu mah dengan boga hejo hungkul kulitna gitu Rada hejo. kadang tuh ngomong di sentul nungul diber abret-abretan aing aing batur jalan tangga aing nurung tugan apa gawir Bari jeung batu hungkul dia teh merong cicing jelema teh di luhur merong itulah teu dadan aku aing gitu Cigana memeh mangkat ka ditu teh haji mah di dieu neungeulan we dada batur. teu aing asa teu asat kan Karak bahasa hungkul. Kan di ditu mah didohirkeun berenang. ngan bener lur teh heula teh pas di Madinah arek ka Mekah teh tos teh jan tangan bisi aya nu katinggaleuan jan bisi anu katinggaleuan tuh cenah oh bisi duit cenah aku nu teh bang duit 100.000 mah cenah wes lah kitu ngomong teh sing inget di mana ieu kan omongan ke nyeun dosa ditikel ditikel dosa nyeun kalusan ditikel kalusan di tanah Roma ari dewek pas di Madinah ngomong gitu akan duit 100.000 mah ari pas init ka Mekah jadi coplok 1 juta 1 juta leungitna teh leungit 1 juta jadi ngalipet teh bener jadi ngalipet teh bener dikali 100 10
1000. jadi 1000. Lajeng Haji Soma teh heula keanehan teh teuing teh manehna boga pikiran kumaha aing teh kan ngajakan ieu naon teh itikaf ari dewek bareng mimitina mah ngan aingnya tibang saputaran Tawaf dah teh. haya tawaf teh haya kan di itu mah itikaf teh lain salat sunat jadi tawaf ngur heula. tawaf 7 kuriling tah aing teh karek saputaran hayang nyum Hajar Aswad seseleket eta mah geus deukeut lah ya kana 50 setengah meteran ieu mah royog eta mah anjir cai teh mah balik ieu mah paeh aing teh mun Naon dituluykeun kadedet kudu gede lah ya. geus deukeut mundur deui hayo kitu moal balik geus ieu cenah luak leuk aing teh ka mana cing teh Haji Soma cing teh aing teh inget omongan Mang Aos di antarana anu tempat ijabah doa teh cenah palebah talang emas dinya tah aing teh ieu we sholawat dinya teh 1000 da ya Allah sin teh yang papanggih jeung rencangan sinah ka dieu geus beres saha anu dimaksud jelema eta Haji Soma. Haji Oprek Haji Oprek. aing teh geus beres ngadoa teh kitu kurunyung aya bener cing teh hanya kata meta beunghar hanya kata meta beunghar Padahal mah keun cenah ulah balik deui. Minta beunghar heula gitu. Ngan heueuh cenah teh dikaretegeun waduh hatena hayang nyampeurkeun ka urang bener Inget itulah eta kejadian eta teh hayang ngalawan gitu di Teunggel henteu urang teh ka hijina era kitu bisi mencoreng nama baik orang mana menjadi cenah nu neunggel teh eta teh infona nya eta mah kemungkinan orang Bangladesh kan soalnya jelema nu loba usaha di ditu orang Bangladesh nu tukang sasapu Bangladesh anu tukang bangunan lobana orang Bangladesh India jadi ciri-ciri nama geus akurat pokona asal nu hejo-hejo geus urang Bangladesh soalnya hejona hejo teuing gitu kan area Afrika mah kitu hejo hear-hear ya gitulah kumaha tarasana bisa menjalankan ibadah di Tanah Haram di usia muda geus bisa menginjakkan kaki di tanah haromen. Alhamdulillah tidak bisa diutarakan gitu. Sugan mimitina pernah ngimpi gitu teh karena sering ngadawamkeun ieu jadi ting kumaha nya sholawat naon sih henteu sholawat mah teh geus umroh kieu muadom teh nih muadom teh heula teh rata-rata kitu dewek ngaetan teh anu kainget ku ieu 4 tahun ngadua ka pangeran teh jadi memang teh boga dawameun meureunnan ngadawam ngadoa teh hayang ieu cinta hayang mobil Gusti keur dikobong ini hayang mobil gadeng heula ieu jadi kayak sok-sok Gusti cinta selama heuker dikobong teh tah geus teu lila nepikeun ka impi-impi eta mobil nepikeun ka setir teh aya dina hulu eta na impian setir mobil teh tangis keluar ti kobong ieu nu teh alhamdulillah aya kitu jalan teh gaduh gitu di kol buntung wae ge pick up terus kabeuli tas ke perkiraan selama 4 tahun kabeuli ta mobil tah anyaran kawin teh anyaran kawin teh geus kitu teh haju kami teh ngalian status posting doa Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'adzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am wa hasanal hal namun secara arti urang naon tah intina Gusti rijian abdi bisa Allahumma rzuqna ziyarata heujarah ka Baitullah anu agung
Warasulikal mukarom ka utusan Gusti anu mulia dina ieu taun, dina setiap bulan, dina setiap eta lah begitu kencangna. Dina setiap tahun tah. Teula aya lah karena 3 tahunan lah lebih. Didinya tadi ieu ditanya ku indung teh kurang. Jani hayang naon cenah. Jadi tanpa ditanya geus nanya ti heula beureunan. Lain tadina meureun murung adat apa Henteu. Ieu heula kita ngenta cinta duh mah cinta hayang usaha euy gitu. Mimitina teh hayang usaha lah. Cenah jani mah cenah. Lain usaha. Mah cinta hayang nuturkeun tuh kadinya, cinta hayang kuli gitu kadinya. Bareto cenah ditawaran cek indung teh. Hayang naon itu? Hayang umroh atuh cing teh. Sabaraha umroh ongkosna? Teu apa cing teh. Sok tanyakeun heula we cenah ka guru. Tanyakeun. Ongkosna 30 cenah, sekitar 30-an leuwih. Kayak ditransfer. Gitu. Jadi semudah itu beureunan urang sanggeus ngadoakeun doa eta teh. Da teu cukup ku doa gitu kudu aya syariat. Lamun ngadoa hungkul beureunan syariat eueuh bingung sarua nya. Salah atuh salah. Ayeuna lamun syariat hungkul teu didoaan kumaha tah? Atuh sarua salah. Salah. Aya nu hade kudu kumaha duanana Duanana nu hade. Keur harita syariatna naon tah? kok bisa hayang umroh gitu tah minta ka mami Ya syariatna mah inum. Syariat. Boga e-wallet. Syariatna. Syariatna mah wallet. Da urang naon atuh urang sebagai pengangguran profesional tibang ayeuna gawe tunggu kasur. Tunggu kasurnya. tunggu kasur kumaha Molor wae. lain gawe di BNI Lain. bagian nungguan imah Bisa termasuk. Bagian nungguan imahnya. alhamdulillah jadinya Alhamdulillah. Sok eta doa bisa ek diamalkeun. kumaha Anu tadi kelah dicatat Bisa diulang deui nya. bisa. Henteu eta mah henteu sakali kudu apa henteu. Model di kobong tadi tanya di pesantren. Biasana di pesantren mah kan sok aya carita-carita anu unik tah. Pernah ngalaman carita anu menurut Haji itu bisa dilupakeun lah gitu tah. Konyol. Pernah. gimana tuh Iya termasuk nyaritakeun manakib kehebatan guru lah nya. Kan ngadongeng ieu nanti ngadongengkeun haye dongeng. Ti heula teh keur bulan puasa. Keur bulan puasa urang teh meuli sorban ka guru. Tah geus kitu teh ieu cenah tah sorban ieu cenah ku Mang Haji cenah geus dibawa ka mana-mana. Termasuk dibawa perang teh ka Palestina tah. Kan aya nu nyekel bedil ning kota Akang, akan make sorban anu ku kami. Fungsi perang Tah ieu cenah geus dibawa ka mana-mana cing ku Mang Haji cenah geus heula. Ditiup. Seuseuh heula cenah. Tah diseuseuh heula ku kami teh ka ieu ka cai. Panto teh ditutupan Pak. Panto bak Jeung mandi. teh dihanap deui. Posisi eta na teh moal jauh lah katingali ku guru mah. Urang teh diseuseuh, geus diseuseuh teh kitu dianjlom gede diperet, diinum ku dewek teh. Caina teh. Caina teh ari sugan teh lain bulan puasa aing poho eta mah satengah gayung. Sugan teh lain bulan puasa. Geus beres kitu teh peret. Geus kitu teh kaluar we. Geus beres kitu teh. Teu lila teh kana sapoeanna. Mang Jani pulang deh. Berarti lama leutik kene. Pulang deh. Lain cenah cek abah cenah Mang Jani kamari teh puasa. Ngahulang tarik dewek Pak. Kumaha deh kamari cenah Mang Jani di WC nginum cenah. Cek abah cenah. Astagfirullahaladzim. Jadi posisi di WC ka rumah teh kan
lumayan rada jauh meureunannya. Jauh. Mm. Udah ditinggalin maknya di WC CCTV deh kan. Eueuh. Tah eta Cek abah teh cek saha maksudna? cek abah teh cek Akang. guru cek akang. Akang. Tanpa dilihat oleh kasat mata dan tanpa CCTV, tapi bisa apaleun. Eta maksudna naon sih hayang nginum gitu eta? Ngalap berkah Oh, muncul tadi urang nama. tadi nama ngalap berkah urang teh. Nginum teh ngalap berkah ngan Heeh, poho bulan ngan poho puasa. sugantelin bulan puasa. Da teh ieu teh dihajaman teh batal beak ayeuna beak sabak oge reunan. Heeh. Terus teh heula dewek teh keur di imah. Keur di imah teh kaberangan salat subuh teh euy. Heeh. Ting dihaja gitu. Keberangan salat subuh teh. Urang teh posisi peureum keur peureum heuh. Heeh. Dina jero impian teh ku akang teh di imah. Yani ka dieu cenah digeroan. Heeh. Pas digeroan kitu teh dina jero impian teh urang teh nyampeurkeun. Hampura Kang Haji cenah kitu. Ari aing pas hudang posisi dina lawang pantok disaruakeun kieu we. Aing keur kunaon ieu teh. Sarua pisan da di jero impian. Pas sudah teh gitu. Heeh, akang dina lawang pantok cicingna teh. Heeh. Jadi ka dieu cenah. Dina jero impian teh. Da aing rumah sadosa teh nya, da salat Salat subuh subuh tinggalin. tinggalan. Teu kaberangan, hampura Kang Haji. Ai pas hudang teh aing keur kieu anjing. Eta di imah. Di imah. Heeh. Gila sih anjing eta. Ditiup pernah nih jaro impian. Ditiup kumaha? Ku akang heuh, ditiup kita. Heeh. Karasa anjing nepi ka hudang heesna na ieu teh angin ngegelbus teh. Tiis. Tiis. Maksudna eta tadina piraku jojol niup apa orang Teuing poho Alur teh. caritana poho. Poho eta alur ceritana. nu diinget nu inget mah meureunana ditiup nu pikeun ka karasa hudang sare eta. Karasa hudang sare teh karasa keneh tapakna teh tiis teh. Sarua eta kaberangan deui lain. Teuing tah. Dengan keadaan orang mun secara kasab mah kasab saya nah gitu kan. Heeh. Apakah aya kapusing atau karingrang kumaha? Sebagai manusia ya Pasti. sama saya juga ada kepower mah Kapower gitu. mah. Makanya orang teh rek hirup teh kieu wae rek berubah-berubah atau jadi Ultraman. Ultraman ya bari jeung Ultraman rada genut ge kan Kan bae. bae. Tapi ngabebenyokeun hatena kumaha tah? Kok bisa setenang ieu gitu tinggal urang di batur mah aja. Jadi menurut agama mah kapusing urang, kasusah urang jangan diperlihatkan kepada umum. oh, Itu. tong ningalikeun kasusah Tong urang ningalikeun ka batur. kasusah urang ka batur. Mm. Tingalikeun senangna we bari jeung kahirupan asli di tukang nama balangsak. Kita orang wae ge gitu ya jeung amang pribadi ningali kehidupan itu kok bisa setenang itu. Jadi sarua wae meureun. Sama aja. jadi di rada moy gitu tah. Mikiran kehidupan deui. Jadi intina mah meureunna urang teh lah kumaha bahasana lamun cek nu bisa ngaji teh meureunna codo pati bagja cilaka teh kabeh geus diatur. Gitu. Lamun ningali kana milik batur kumaha tah? Kadang-kadang kan aya jelema anu ningali milik batur teh Panas. panas batur meuli Termos. urang lu ngaheab. Batur meuli gelas orang milu peupeus. Batur meuli gelas urang meuli peupeus. Jangan sampai begitu. Sageuleungna we meureunna nya. Sageuleungna we nu penting ulah ti kusuk. Ngageuleung oge naon ari neungar mah. Bener. Ngageuleung asal ulah neungar ya. Asal ulah neungar. Tah lamun pinjol kumaha pinjol? Kan eta jadi solusi itu tah. Yang jelema susah mah pinjol teh. Boga teh haji pinjol. Alhamdulillah tidak Roma. Tidak Roma. Gila sih. Gila sih. Loba duit, loba hutang, teu boga duit, teu boga hutang milih mana? Ibarat Boga duit, boga hutang. loba duit, loba hutang.
teu boga duit, teu boga hutang. teu boga hutang teu boga duit. Bingung. Dina segi cara berpikirna sugan gitu kan, haji pernah boga loba duit ya. Tapi duit ieu teh jang mayar hutang gitu tah. Urang teh boga duit, tapi teu boga hutang. Tapi nyaman hirup. Nyaman Tah dahar mending aya. kena kitu. Udud unggal poe. Nya mun di mending mah mending kana anu kitu lah ari aya leuwihna mah kata-katana kitu anu kadua, solusi anu kadua. Teu boga duit tapi teu boga hutang tapi hirup nyaman. Tempo udud, tempo dahar. Mending kena nu eta. Iya, Lamun ayeuna nyaritakeun bisnis mah cocok. kumaha Oh iya, bisnis. kabut tungkul ke kabut. Sugan haji boga pengalaman bisnis teu. Alhamdulillah enggak. Tapi gorosak mah pernah meureunna sering Sering. gorosak-gorosaknya. di antawisna. Di anu cawisna. Heula kereutik batur pajumaah teh jarumatan. Heeh. Urang kakah nyair lauk di wahangan teh. Wah, iya mah bener. Ai nyair deket makam. Heeh. Pas dina kos daun naonnya daun danas tapi nu jor rangkung. Tapi aya carucukan, aya regian. Gigir-gigirna teh. Model Pas geus arek balik anu ceurik aya nu ceurik awewe dia. berang-berang. Berang-berang. Heeh. Sing teh dari tadi mah jelema. Heeh. Kaneh ye. Tong sieun lah da jeung si Ilal ngaran babaturan teh. Heeh. Tong sieun lah. Kakak mungkin tarik Cerik anjing dah teh. cerik teh jauh ngabret sedan ledanya aing. Jika ada patok kuburan ini dipidak gitu. Aduh. Resep euy aslina. Heeh. Kerjaman ieu heureukeun jieun teh bajaman ngemat. Zaman ngemat gua. Berarti eta mah ke masa-masa di Kobong. Masa-masa di Kobong biasa kan barudak kan Heeh. gitu. Kumaha eta? Hari teh dek teh kan hayang bisa ngemat. Heeh. Teu bisa wae Ngemat teh. ngemat teh dibere lah ku orang Kuningan wiridan sholawat 1000. Heeh. Cinta urang we cinta hayang bisa ngeusikeun yang bisa ngeusikeun ka jelema. Ari geus kitu teh teu bisa Heeh. ari ka batur bisa ngasupkeun ari ka sorangan teu Kedekeun asup. dekeun asup bingung kan. Teu bisa kan bingung. Tah ku senior lah urang teh di asupan. Emang lagi kerasa rei kan awak teh cigan asup. Teu da ieu bingung teh ka hiji sieun, kadua naragu, katiluna teu pati yakin teh. Eta mah kan ngeusikeun ngagerem untungnya teu neueur ge eta. Maksudna asup atau malik? Malikan deui Malikan mental, ngeusi. anjing. Kalah asup Malikan ka nu kalah ngeusi. asup ka nu ngeusi. Kandel Gila sih sih. gana puduk. Puduk lah kandel eta mah. Tapi ka batur bisa ngeusikeun. Bisa ngeusikeun. Di heula mah bahkan ieu ngajajalna teh ieu bahkan teh heula mah teuing naon disebutna teh kos hipnotis teh naon hiji deui teh Hipnotis. lain naon Naon kos hipnotis teh? konyol baheula lain eta teh heula mah Heeh. pokokna mah lah kos hipnotis deui kitu tah biasa kegetuan lo narik dituna lah dina leungeunna mungkin kerong ya teh Leuweun teh. diciwit teu karasaun dibeuleum eta mah ku dewek teu karasaeun Teu karasaeun. tah baheula ayeuna mah henteu da ulaheun ku ustad Laheun ku ustadnya. Jadi sebenarnya mah loba keneh meureun carita. loba keneh carita konyol baheula mah Heeh. Jadi ke lanjut
part 2. part 2. Oke, mun loba nu komen ya. Kita Iya. lanjut part 2 kalau banyak yang komen. Jadi yang penting aya nama cukup Cukup heula. sekian, aya nama orang gaplah itu. Oke, terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Kalau banyak yang komen, ntar lanjut lagi part 2.